Up. Sampah sampai berkarung-karung kieu, Din. Sampah sampai berkarung-karung kieu. Usum sampahnya, usum hujan, usum sampahnya. Hoi. Naon? Sampahna aya nu teu dieuhan. Dihujankeun. Oh, hujan kita nu si Uni. Pinuh ku cai atuh. Oh, poe bahekeun caina dina sote ah. Tuh, anu diinum mah botrok geuleuh ah. Bejaan ya, ai tong sampah ulah dihujankeun gitu. Kan jika diinum caina punya na. Itu koe kana solokankeun. Duh, Ai sugan aing diinum. sampah. Anu sing ge. Ai kopi diinum. Ah, euy. Cai itu lo baca ya kan bahekeun mah ada kalah teh berat. Atuh, Uni naon atuh? Si Uni ada tetangga si Mole. Sugan aya di lemur enak. Oh, pan. Isukan puasa da tenaga ge. Atuh sampah saha teh? Sampai si Uni di nu dihujankeunna. Bayarna ge sanuaya. Bayarna saha teh bayarna? Engke ku si Uni na. Pan geus kamari geus eueuh wae bulan kamari ge. Sampahna aya wae nya. Sampahna aya wae. Aya wae. Atuh saha nu micieun sampah ka dinyana? Aja mana eueuh Si mah. Mole nu bebersihna. Oh. Nu bersihna pemajikan si Mole. Gitu. Ya di dusun mana deh? Kalau Dusun Tangkol atas. Sampah hajona sok dibawa anting di Graden. Sampah. Sampah harajok itu tah, eta sampah kebon pan diri gitu teurak. Teu diasupkeun kerok. tidak suku meureun ngadat meureunnya. Ngadat meureun. Jamana ngadat. Oh. Bawa ka dieu asupkeun geus nya teh ke jero. Oh, zaman kan jeruk. Karena pembakarankeun tuh. Pembakaranna nyala tah. Mumpung nyala. Zaman asup